Pamirsa kaum dangu sadayana di mana wae ayana mangga urang lajengkeun deui hanca anu katunda dongeng Sunda dina carios buronan ayeuna bagian nu kasalapan wilujeng ngadangukeun. Imas bener-bener aneh ningal Yanti nu sagala bisa ngirun senege ku cara nu teu ilahar nyaeta make kai anu diputer-puter make leungeunna. Jeung deui Yanti teh bogaeun hiji peso kawas balati ngan leutik. Eta peso teh pohara sikeutna lamun diteungetan mah kawas senjata Rusia para ninja. Nalika ditanya ku Imas menang ti mana eta peso, Yanti nembalna teh menang manggih cenah. Da Yanti ge samemeh di kota hirup teh. Ngalaman hirup heula di lembur anu loba keneh leuweungna. Matak bisa we kieu-kieu acan mah. Tembal Yanti narika ditanya ku Imas perihal manehna sagala bisa. Tapi da asa aneh we. Nepi ka moros atoge pinter geuningan hidup teh. Tembal Imas hemong. Keur beneran we satona lindeuk ceuk Yanti deui. Gerjongjon ngawangkong bari ngadalahar sate pecang hasil moro Yanti di luhur kadenge sora helikopter datang. Anehna eta helikopter teh hayoh we ku kurilingan luhureun guha anu kumarenehna dicicingan. Laju Yanti kaluar ti jero guha tuluy nempukeun ka eta helikopter. Deulila laju tina helikopter turun dua jelema make tali. Imas mikin sieun ningali kitu mah sabab ieu lalaki duaan anu turun teh urang asing wungkul, urang bule lamun bisa disebutkeun mah. Marake pakaian tentara, sarua hideung lengkep jeung senjata laras panjangna. Hampura neng double M kuring elat ka dieuna. Cek eta tentara bule nyarita bari ngahormat ka Yanti. Nyebutna oge lain Yanti tapi neng double M. Nyaritana make bahasa Inggris ngan ku sabab ieu dongeng Sunda maka dieuweuhkeun bahasa Inggrisna diganti ku bahasa Sunda. Nya teu naon. Ayeuna mah geuwat bawa kuring jeung aceuk Imas ti ieu tempat. Tembal Yanti bari males ngahormat. Imas ukur molohok ningal Yanti dihormat ku para tentara asing teh. Manehna teu ngarti sabab saha sabenerna Yanti. Naha tentara bule ge ngahormat ka manehna. Aceuk Imas, hayu urang tinggalkeun ieu tempat. Babaturan Yanti tos datang. Ceuk Yanti bari mangku anak Imas anu cikal. Heula saha ari hidup sabenerna rek dibawa ka mana kuring jeung anak kuring. Imas giwat ngajewang anakna nu dipangku ku Yanti. Tong hariwang kuring rek nyalametkeun aceuk jeung keluarga aceuk kaasup Kang Ustad. Caritana panjang engke ku Yanti dicaritakeun lamun geus nepi ka tempat nu aman. Ceuk Yanti deui ngamaklum ka sieun Imas. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Ringkes carita bari rada sieun oge antukna Imas daek miluk jeung Yanti. Delila nepi ka tempat anu dituju nyaeta hiji gedong anu tayalian. Eta gedong teh kadutaan besar Amerika. Tah di tempat ieu aceuk aman. Tong hariwang deui
Yanti nyarita meneran geus nepi ka hiji rohangan bawah tanah tempat Rusia pisan nu aya di eta gedong. Saha atuh sabenerna hidup teh Yanti? Jeung naha eta jelema bisa apaleun tempat urang basa di leuweung? Imas angger panasaran. Oh, sabenerna Yanti teh agen Rusia asing nu aya di ieu negara. Diajar ku Badan Rusia Intelijen Amerika. Yanti kaasup saurang spesial agen. Nyata agen luar negeri pikeun kepentingan keamanan boh di negara Indonesia atawa pikeun kepentingan keamanan luar negeri Amerika. Ngaran Rusia atawa landian Yanti nyaeta M66 atau M66 biasa disebut nama. Anapun anak buah Yanti bisa arapaleun nalika keur di leuweung daya lian sabab Yanti ngaluarkeun sinyal SOS Rusia anu bisa katarima ukur ku markas tempat Yanti ngantor. Ceuk Yanti ngajentrekeun bari ngaluarkeun hiji alat Rusia semacam cincin tapi boga teknologi anu luhung. Nah bisa make bisa panggih jeung Kang Ustad naon patokalina jeung salaki kuring. Imas nanya deui. Yanti asup kana jaringan pamasok senjata internasional. Salah seorang anggotana nyaeta Ubed. Perkara ieu leuwih gede tinu saukur katalungtik ku polisi Indonesia. Aya pemasok senjata nuklir di negara sejen pikeun dikirim deui ka Timur Tengah. Tah meneran Yanti keur di imah Ubed basa harita Kang Ubed nunjukkeun ieu buku. Ieu buku penting pisan sabab di dieu kabeh dicatat saha wae anu kalibet jadwal pengiriman senjata kaasup sakabeh bukti transaksi aya dina ieu buku. Buku ieu nu ayeuna jadi rebutan para agen Rusia Amerika jeung Rusia. Ieu perkara geus pakait jeung keamanan dunia aceuk sabab lamun nepikeun ka eta senjata nuklir bisa dikirimkeun geus pasti bakalan loba jelema nu perlaya. Yanti ngajentrekeun deui bari nunjukkeun buku anu si horeng geus aya di manehna. Imas olohok ke mangkadu teu nyangka yen salah kita teh ayeuna jadi rebutan tilu negara. Terus kumaha ngeunaan kasalamatan Kang Ustad ayeuna? Imas nanya deui. Insya Allah Yanti rek sakuat tanaga nyalametkeun Kang Ustad. Ceuk Yanti nembalan. Rengse nyarita kitu ngarada kongkolak panon ngeyembeng ngan mung kanyahoan ku Imas. Sabab sing dihenteu-henteu oge manehna aya rasa bogoh ka Jaja. Ngan kumaha atuh Jaja geus boga pamajikan. Pamiarsa kaum dangu di mana wae ayana. Tunda heula Imas jeung Yanti nu keur gumreng kacaritakeun Jaja geus tepi nalika dibawa ku nyulikna. Awak Jaja geus pinuh ku getih. Teu mangrupa deui awakna digantung ti balik. Sukuna nu Italian dina tihang. Jaja dibawa ka hiji tempat Rusia. Sabudeureun eta tempat hieum ku tatangkalan baradag. Setiap 2 meter aya panjagana marawa senjata laras panjang otomatis. Eta tempat teh kawas tempat latihan perang. Belah tukangan gedong aya tempat lega tah di dinya nyampak 2 helikopter tempur. Acan deui di jero garasi ngajajar kendaraan tempur jenis jeep anu geus dimodifikasi. Di jero rohangan tempat Jaja disiksa salianti Ubed jeung Soma aya oge orang bule. Gimana sia eta buku Jaja? Lamun maneh masih keneh hayang hirup
Gewat pijakeun di mana ilaing nundeun eta buku. Ceuk Soma bari ngababukeun awak, Jaja make pohor sanjata. Kajeun paeh kuring mah ibatan kudu mikeun eta buku ka ilaing. Soma Jaja nemalan eueuh rasa sieun saeutik ge. Jaja cik atuh ulah geras wae, ilaing bakal salamet lamun mikeun eta buku. Salian eta ilaing bisa beunghar engkena. Lamun daek ulu biung jeung kuring di dieu. Ubed milu mairan. Cuy. Desudi kuring kudu milu aub jeung barani. Penjahat negara. Jaja nemalan bari nyiduh. Ulah bodoh Jaja. Gewat pijakeun di mana ilaing neun eta buku. Ceuk urang bule milu nanyakeun ka Jaja. Kituna teh bari hiuk ngababuk awak Jaja. Kupoh-por bedia. Geus dibejaan leuwih hade kuring paeh tibatan mikeun eta buku. Nah ari maraneh teu ngarti. Jaja anggar dina pamadeganana. Antukna ieu jelema tiluan barangkat ti eta rohangan samemeh mangkat coba marentah ka anak buahna pikeun ngaroga hala Jaja. Pokona kuring teu hayang nyaho carana, siksa terus. Tapi kan kamanehna nyarita ngan omat ulah waka dipaehan. Ceuk Soma. Siapa? Teba anak buahna. Laju nyokot hiji geget gede tuluy nyampeurkeun ka Jaja. Soma Ubed katut orang bule mangkat kejauhan hawar masih keneh kadenge suara Jaja nu jejeritan nahan nyeri. Teuing disiksa model kumaha buah. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Tunda heula eta. Kacaritakeun Nurul menang laporan yen aya hiji penerbangan helikopter Black Hawk Nu teu izin di otoritas penerbangan negara. Ngapungna deket leuweung anu dipake ngaliwat kuno Marawa Jaja. Nurul geus apal nu boga helikopter jenis Black Hawk teh ukur negara Amerika. Tuluy manehna menta widi ka Departemen Luar Negeri pikeun menta katerangan ti Kedutaan Besar Amerika. Sab lamun ditingali dina peta eta helikopter teh ngapungna teu jauh jeung kajadian perkara tempat Jaja diculik. Pasti aya nu dituju itu ceuk insting taluktik Nurul. Ringkes carita, Nurul di baturan kurian geus aya di Kedutaan Besar Amerika. tuluy Nurul ditarima ku staf atase Pertahanan Luar Negeri Amerika. Geus ngajentrekeun pamaksudanana antukna Nurul dipanggihkeun jeung Yanti sabab urusan perkara memang pakait jeung Yanti. Tuluy Nurul dianteur ka rohangan Yanti. Geus kitu laju ngawangkong. Kuring ka dieu ukur arek minta katerangan. Naon keperluanana helikopter Black Hawk? Buru leuweung basa peuting kamari. Gitu ceuk Nurul nanya ka Yanti. Samemeh kuring nemalan jentrekeun heula saha ilaing. Naon kapentinganana kudu apal. Ieu geus lain wewenang sapangkatan ilaing. Jauh di diluhur ilaing urusanana ieu mah tembayali. Kuring moal sapati-pati wawanianana asup ka ieu tempat lamun teu boga surat tugas khusus di negara. Tah ieu surat tugas kuring. Nurul nembongkeun bari ngaluarkeun hiji surat nu dicap ku 3 lembaga tinggi negara nyaeta Kepolisian, Departemen Pertahanan jeung Departemen Luar Negeri. Laju eta surat dibaca ku Yanti. Geus kitu kakara manehna dek balaka. Memang benar aya penerbangan helikopter mangsa peuting kamari kuring nu marentahkeun. Kapunten naon keperluan anak kuring teu bisa ngajentrekeun sabab ieu operasi anu langsung ditanggawaler ku atase pertahanan negara.
nyata negara Amerika. Baguna nu tadina biasa wae robah jadi pagdung dengan rongkah pada ngarasa boga hak duana oge. Dulu kekeh yen manehna kudu apa sebab manehna ngarasa ieu nagara manehna jeung ngarasa geus boga wewenang anu mutlak pikeun ngagali katerangan ti saha wae jeung pangkat naon wae. Sedangkeun Yanti tetep kekeh embung ngajentrekeun sabab manehna ge sarua boga surat tugas negara Amerika nu geus disaluyan ku negara Indonesia. Dua awewe pada pinter, pada boga tanggung jawab karena tugasna, pada katempo geus pengalaman nalika ngarengsekeun hiji perkara. Keur padung dengan jol anak Imas di rohangan sabelah nyampeutkeun ka Yanti hayang dipangku. Lila Imas datang maksa rek cokot anakna. Barang ningali Imas datang korejat nurul laju ngaluarkeun pistol geuwat ditodongkeun ka Yanti. Jangan bergerak, hidup geningan anu nyulik kulawarga Kang Ustad teh. Kuring teu paduli saha ilaing jeung naon pangkat ilaing, kuring boga hak pikeun nyawak anjeun sabab geus kabuktian yen kulawarga Kang Ustad aya di dieu. Ceuk Nurul bari dodongkeun pistol ka Yanti. Tong coba-coba ilaing ngaluarkeun pistol di tempat ieu. Di dieu geus lain hukum Indonesia nu dipake. Ieu kantor kedutaan besar Amerika. Geus tatu hukum Amerika nu dipake. Lunkeun eta pistol. Yanti nembala eueuh kasieun saeutik-eutik acan. Imas ningali kitu reuwas. Sabab manehna ge apal keneh ka Nurul. Nurul, nah make aya di dieu. Tong salah sangka jeung Yanti nu tos nulungan aceuk, lain sabalik teh nyulik. Ceuk Imas ngajentrekeun. Nah aceuk make apa ka Nurul? Yanti hemeng. Tuluy Imas ngajentrekeun sabab manehna apa ka Nurul. Kadenge kitu Yanti nanya ka Nurul, naon sabenerna nu diteangan ku manehna? Antukna ieu dua awewe nu sarua boga wewenang pikeun nalungtik perkara jaja teh sapagodos erek digawe babarengan. Yanti nu geus kakoncara hiji agen spesial ditambah ku Nurul anu boga ilmu panelungtikan anu luhung antuk da silih tukeran informasi intelijen. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Nunda heula eta kacaritakeun di tengah laut Selat Sunda kapal patroli laut Indonesia keur ngabrik hiji kapal nelayan. Eta kapal nelayan teh teu make bandera nu geus ilaharna kudu aya dina setiap kapal laut. Ongkoh kapal nelayan tapi rupana kaos kapal perang nu canggih ngablesat nalika diberi. Markas komando di sini patroli macan kumbang. Keadaan kode keamanan level 1 minta izin menembak. Cek kapten kapal patroli. Izin diberikan. Laporan situasi bantuan segera datang. Itu tembalna di markas komando. Aju eta kapal nu diberi teh ditembak make rudal. Aya ku aneh geus yakin eta rudal jeung roket udara teh bakalan kena 10 meter dari kita kapal. Ngadadak rudal teh ngabledug sorangan. Ieu kapal kawas nu boga perisai diri. Pas komando, kapal terlalu canggih dan mutakhir. Rudal kami bisa dipatahkan tanpa terlihat ada balasan tembakan. Cek kapten kapal laporan deui. Tetap perhatikan jangan sampai kehilangan jejak. Itu perintah markas komando. Perintah diterima. Kami akan Allahu Akbar. Acan rengse ieu kapten kapal patroli mere laporan ngadadak kapal ngabledug hancur kabeh teu mangrupa kabeh penumpangna perlaya.
Menderan kejadian eta aya hiji kapal nelayan tradisional anu nyaksian. Geus nepi ka darat giwat ieu nelayan teh mere laporan ka kantor polisi ngeunaan kejadian eta. Antukna genjleung ieu nagara yen aya hiji kapal patroli anu dibom di tengah laut. Kabeh penjabat pertahanan saribuk dengan saha ieu nu geus nembak kapal. Waktos nase pamirsa. Cag urang tunda dihajuang siam. Keun urang teuneun dihandeuleum sieun. Tunda gesan alaeun, teundeun gesan sampeureun mangsa datang urang samper deui. Hatur nuhun permios.